Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wilujeng pertemuan deui sareng pelajaran bahasa Sunda. Tapi setacana Bapak jeung dirinya ngajar ieu di buka maskerna supados suandana rada pedas sekandengan tapi tetap aya prokes anu dianggo nya eta ngangge spesialnya di Widya. Ya, siap. Oke. Ayeuna Bapak di taruh heula darah ramang selaina. Alhamdulillah. Nah, saha anu terakhir? Hendra Kunaon Hendra teh? sakit. Oh, sakit. Kalau saya iya, punten ya, ada. Hendra sakit, terus Muhammad izin. Imam Alfa apanya? Oh, enggak pamungkeun teh pisan jadi saha? Kevin Oh iya, kunaon eta? sakit. Oh iya. Oke, pasti ieu nu sanes nama katinggal da emang nuju PTMT nya jangan mau 14 di teh panginten nu di hadirna sareng istri. Tapi setacana langsung saya ngadua heula. Sanu bade mimpin dua teh? Mangga. Serta acan diajar ayo urang angkat panangan ngadoa ka Gusti Allah mugia dina pembelajaran ieu dipaparinan kalancaran sareng kabarokahan. Nah lebih saya ayo urang bacakeun doa saacan diajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah urang ge kedah ngaduakeun dina mangsa sasalan kieu aya nu sapalihna rerencangan nya dina absen mah panginten Hendra nya nuju damang sareng Kevin mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat halajengna terasna ya utamina oge salah sawiasna eta namun panginten nu sanesna di sakola urang terus nu sanes dina mangsa sasalah dieu mah COVID-19 akan kenereng nya urang duakeun supados saya dina engal-engal rengsek ya. Mangga lajengkeun kana umar aya salapan urang ya. Ayeuna Bapak we ngurus heula sakat pembelajaran kamari. Kamari kan aya materi anu tos dibahas ya. Oke, ya. Naon materina kamari teh? Kandungan 7 bulan. Saya Sri Tras. Dina strukturna lah, aya naon we strukturna teh? Buka, isi, Oh iya. Ngacungkeun mah. Ya. Nah, terus definisi dumasar kana naon wae atau kana sebat paragraf, aya paragraf naon aya kana teks teh aya kabagi naon wae. Sok geura baru ka bukuna. Mangga. Ya, man, dulu. Terus deskripsi sareng eksposisi. Bener bisa. Terus santiasa keren ngajentrekeun naon disebut argumentasi, naon disebut deskripsi, naon disebut narasi sareng eksposisi teh. Oh iya, karena itu lagi apa teh? 5. Oh, 5. Nya, terus. Buka wae bukunya. Depan kamari catatanna. Argumen eta paragraf anu isina pendapat. Narasi nyata yang tampil deskripsi pemahaman eksposisi ngajentrekeun. Aya nu benten sami. Oh, sami ya. Oke, berarti nu kamari paham ya.
Nah, dina eusi teh tadi teh aya bubusi sareng panutup. Nah, ayeuna jigana kamari tos paham ngeunaan pembelajaran kamari ayeuna urang dina pembelajaran salajengna ngeunaan naon nah. Oh iya video teh. Tujuan pembelajaran ketinggalannya dina layar aya. Ya. Dina layar teh tujuan pembelajaran teh nyaeta kahiji menganalisis eusi. Eusi teks bahasan tradisional mengenai tradisi kelahiran dengan teliti. Teksna mah sami nya. Nu kamari, nu kaduana ya menganalisis eusi, nu kaduana nyata menafsirkan istilah. Nah, ya kedamut dugikeun karengse teh naon wae nu dipelajari teh mung dua, nu kahiji ngeunaan eusi, nu kadua ngeunaan nafsirkeun istilah-istilah anu aya dina teks bahasan tradisi Sunda eta. Ya. Tah. Engke kanu nunjangan tujuan eta di salajengna engke kan Bapak teh kadang evaluasi. Dina evaluasina teh acuanna teh aya dina dina learning nya, dina learning ke dibagikeun eta engke IPK-na sabaraha? IPK-na naon teh? KKM-na teh 75. Karena kan KKM bahasa Sunda 75 ke ujianna aya dina learning. Nah, nya ayeuna ngeunaan ieu teh urang nonton heula video supados rada paham. Perhatikeun. Suarana ka kuping teu? Sampurasun Budaya Sunda Kumadaramang. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan pada kalian yaitu prosesi adat Sunda tentang 7 bulanan bagi ibu hamil. Nah, ini ibu hamilnya ya, tempat saya. Oke, langsung aja ke prosesnya yuk. Mah rame teu? Nah, ayatnya di lembur sewa-sewakan aya. Masih keneh. Nah, eta 7 bulanan anu masih keneh di sabudeureun anjeun, sabudeureun deureum aya keneh di kagiatanana. Nah, kanggo ngeuyeban pangawruhna engke digedengkeun, disandingkeun jeung teks anu ku Bapak teh tos ditiwaran baca learning tos diaos. Enggak, ayeuna mah kanggo bahan diskusi ayeuna baos deui dina learning selang-selangan. Ya, kanggo engke disandingkeun antara video anu tos ditonton sareng teksna. Tapi engke bakal dibahas kumaha-kumana. Engke sabari maca tulisin oge istilah-istilah anu penting kanggo dibahas. Tapi sakacana urang dibagikeun heula. LKPD-na ngarep diadeun panuntun hidup kanggo kerjakeun LKPD. Karena eta dina tahap fase kahiji aya sabaraha fase anu coklatnya. Eta isian istilah-istilah anu teu hartosna tuliskeun dina LKPD-na supados aya engke kanggo bahan diskusi urang. Nah, Sri, dieun. Atau nanti ngantos saja atau teu ngantos saja. Ya, oke, mana ternyata kurang bahasa sebenarnya. Ya, istilah-istilah untuk bahasa. Oke, jika nanti sambil maju, nama lain untuk hartos di hidup. Jika pamandat nu A sareng nu B misalkan Nurul sareng Ii sareng Sri sareng Yuni sareng Sanesna untuk patos sami gitu nya. Makanya orang cik is
Lawan anu terhartos kecapanana cik. Ya, jadi segini nggak paragraf berarti. Nah, ayat nu tiasa ngawalan nahan, no istilah yang namanya istilah atau ayat dina jarum 7 siki. Ayat nu tiasa ngawalan, apa juga alatnya? Alat, enggak. Ayat nu tiasa ngawalan. Iya, dina paragraf K2 baris panuntung. Nah, cenah kedah hadir eta jarum 7 siki. Eta mah tinggal aya yang ngawalar, nah habat kedah 7 mah dina kabudayaan Sunda mah penting ya. Jadi hitungan anu disebut teh aya dina kealusan nya kamangeksan ade hitunganana. Pokokna mah 3, 5, 7, 8 itu aya dina hitungan hade cekurang Sunda mah eta. Nah, 7 tadi oke kan dina video aya sapari nu di anggo dina video. 7-nya ya tulisan 7. Nah, sadayana hampir sadayana ge 7. Bahkan kembang oke nya, mun dalapan kembang kita sabari 7. Ya, eta dina 7. Sok istilah naon deui anu aya dina teksna teu ngantos. Oh, itu sesaha tapi kan Cynthia stop naon Cynthia rujak kanistren aya tiasa ngawalar rujak kanistren ya enggak enggak rujak kanistren artina urang pilih dulu nalasa pahit amis usut hasil dahar jeung aya dina teks. Nah, tapi numutkeun kamanang hidup ngeunang rujak kanistren atau tapi aya dina istilah teks kene oge rujak 7 rupa. Terus teh aya istilah eta nya. Naon disebut rujak 7 rupa atau rujak kanistren teh? Nah, mana aya dina kehidupan sadina lamun ieu ya eta naon rujak jika sok dipasihan malam 7 bulan sok dibagikeun ya. Bari dihiliana teh kunaon? Kuaci saya mah. Sama mehna nama. Kubeas. Aya nu sebangsaning kenteng teh. Naon disebut teh? Kenteng buleut-buleut geuning. Tapi saya pernah ngalaman begitu. Atau napi kerja bapak hukul. Ente ngalaman? Ban aya 7 bulanan. Ya. Aya nu ngabagian rujak di bentosana teh sanes kuacis tapi ku kenteng. Kenteng eta naon namina? Talawengkar. Atau napi namanya kuping? Wah, berarti aya beda ya. Zaman bapak mah baheula lamun misalkan aya anu hajat 7 bulanan teh ngabagikeun rujak teh balik digentosana teh sanes pacis tapi ku kenteng. Nah, habet ku kenteng. Nah, aya makna anu tersembunyi dina hal eta nya. Tapi kumargi hidup teu ngalaman nya jadi susah gitu kan. Nah, nya bios sanesna. Mangga nurut tadi belajar so. Tingkep sok san tiasa ngawalar tingkep. Mangga. Sok atuh Sri Hayanan itu ngawalar sudah ngacu wae tadi bere tadi. Nyalamatkan kandungan gue sebulan. Sabulan 7 bulan. 7 bulan. Pancari dana teh ya teh keur kandungan 7 bulan ya. Berarti nyalamatkeun kandungan 7 bulan. Aya nu sanesna misalkan tingkep teh abdi mah teh sakamandan jeung sering ngeunaan pengertian tingkep teh. Nah, aya
majikan yang sami. Terus saya istilah sanes ya, asal yang ditingkat aya lawan teh, eta teh. Tingkat. Istilahnya teh benten-bentennya aya nuteup. Tebus weteng. Aya tebus weteng. Tebus weteng. Terus babarit aya babarit. Aya tilu. Ya, ari tingkat sami tebus weteng naon hartosna? No, coba beda benten. Maksudnya mah sami, tapi pengertian nah bet disebut tingkat, nah bet disebut tebus weteng, nah bet disebut babarit. Eta teh aya maksud anu nu benten. Nah sebut tebus weteng teh kumaha? Tebus teh naon? Hartosna cenah. Panaci. Maya. Tebus teh maya. Terus anak anu aya di jero kandungan. Ari biasana anu aya di jero kandungan teh disebutna naon? Coba Indonesia coba baik mah. Coba Sunda naon sih? Aya anak ieu cek kamus teu? Ya, anak anu aya di jero beuteung. Aduh, jam 10 teh. Aya we. Alarm jam 10. Ya, jero beuteung. Istilah sanesna naon? Utun atau napi? Sok kene utun naon sih? Jadi laras pisan. Utun inji. Nah, utun mah yang biasana mah ku sabab baheula tuh USG nya sebutna teh dan teu kahartos baheula mah rupa aparat teh utun inji. Utun mah jangan laki, inji mah awewe atau napi istri gitu. Tapi ilaharna ku sama beureun hese kana inji nama utun teh jabang bayi we geus gitu pilih lieur ya. Tapi lamun dina spesifik nama utun mah yang nyebutkeun laki, lamun inji mah yang nyebutkeun awewe. Tapi lamun misalkan diglobalkeun sarua sareng putrinya putra oke lamun diglobalkeun mah sami kanggo istri oke gitu. Eta terus aja salian tebus weteng aya babarit oge non? Nya kumaha tuh? Sodako. Lamun ieu mah sodako, ari ieu mah maya. Eta katanya. Lamun tingkat tadi itu non? Berarti kumaha prak-prakan dina ada 7 bulanan teh nyata mere barang atau napi mere kadaharan anu geus ditantukeun waktuna disebut teh teh sodaqah teh biasana rada rongkang dibanding nu 4 bulan awal-awalna nya lapas 7 bulan mah biasana mah sok leuwih nah habar 7 da baheula mah cenah hitungan 7 kan dina kasampurnaan karena naon nah misalnya itu nah eta teh mayar mere sodaqah nyata ku rujak kanyistren ku kadaharan biasana mah kadaharan teh disebutna teh hampangan teu sangu berat kana sangu mah berkatnya biasana kojong dia mah kojong mah teh disebutna teh besek itu kan besek. Lamun sangu disebutna naon lamun di lembur tidak besek. Lamun kojong anu mah ngumpul kojong oge. Kalau lamun sangu mah disebutna naon di bebas ari makanan ari nasi mah besek. Tapi kalau kita mah anu hampangan disebutna teh nanya lah teh
bebas lah bener ayat di bapaknya mun berat teh biasa anu besek lamun eta mah hampangan seperti naon teh borondong kuping gajah karena itu menu harapan teu berat seperti sangu gitu maksudna eta biasana dibagikeun nya dina rujakan istrena nya oge ongko eta oge non hampangan oge dibagikeun dina pas dina geus 7 bulanan. Nah, sambil tulis stres saya lawan istilah-istilah anu khas dina teks 7 bulanan ya. Tadi kan tebus tingkat tebus weteng keras tadi naon teh jarum 7 siki rupa-rupanya tadi lamun disandingkeun sareng video aya kalapa ya dibelah kan biasana sok digambaran heula lamun teu Arjuna jeung Subadra atawa ku Ramasita pawayangan lamun nu lieur mah tara we pokona mah tasatasan dibelah teh dilebetkeun heula kan dulu tadi mah dina video mah disangap Persuamina atan tapi aya oge anu sila ngagoler we engke dilebetkeun sampai sami 7 kali gitu samping 7 kali lebetkeun belut oge nya karena saya atan tapi di lembur hidup Pak bener aya kuno aya pernah kuping pulau emas kulele bapak punya kuping kulele kulele sabaraha tapi 7 kali nah ente mati yo ente saha nu eta lagi ke atas tinggal saha Papi Raka disangap ku calogena ente sina eta terus dilebet deui ka dieuna ku saha Uma Paraji. Nah, Uma Paraji terang? Bilih terang. Atau napi istilah sanes katanya eta? Dukun beranak. Eta masih bahasa Indonesia. Tapi benar, oke nya dukun beranak. Atau napi Uma Paraji teh istilah sanes katanya eta? Berang. Aya disebut indung berang, aya disebutkeun Paraji eta keneh lah pokona mah. Tapi cek bahasa Indonesia mah dukun beranak. Ya baik ya. Terus sanes. Nah. Tuliskan nanti. Rujak kanistre tadi kalapa atos. Hanjuan? Hanjuan terang hanjuan. Hanjuan biasanya sudah dipakai di kuburan. Kamu tatangkalan? Ayeuna hanjuang dulu, ayeuna hanjuang mujo eta teh. Masuk meninggal? Tah biasana teh kabudayaan Sunda mah eta teh dina adat istiadat anu dipake biasana hanjuang mah tara leupas. Kudu aya simbolisasina naon? Tah baca entosnya aya entos dibaca. Biasana karena itu. Terus tadi dina alat-alatna ieu mah urang bahas lah alat-alatna. Alat-alatna teh naon teh aya kalapa atasnya jarum 7 siki teras samping kendi tadi dina ya usabab tadi mah jika nama hese dengan kendina jadi gayung beunah da lamun teh mah bae we penting mah nyeparkeun kewajiban seperti kuas namanya aya baheula mah ku aya kendi aya ku naon lah rupa-rupa tapi aya nama perubahan teknologi beureunya bahkan aya nu geus ninggalkeun bebas eta mah kumadinya ya tapi tetap penting kanggo hidup naon ieu maksud dina ada 7 bulanan tetap dibahas di dieu dina mah siap oke sina ya terus sanesna istilah-istilahna atau kata-katanya yang mengambil alih paham jimat banyak terang jimat sih terang boleh jimat sok mah Jimat paper apa lawan di apa namanya kelak cok di iya bahasa asli keluar barang aneh bisa dipakai anu di cipan bahasa nama si leluhur jimat itu ya yang budang kami ayo istilah misalnya akan tapi ayo beda bapak berbeda dengan pengertian jimat ya
Barang anu aneh. Barang naon anu disimpen? Barang utos lami atau jimat. Terus barang nu aneh. Nah, aya beda deui kios, beda pengertian oge meureun nu katangkep ku hidepan dengan jimat teh kitu. Kaci salami teu emang kahartosna kitu mah nya. Cek apa mah jimat teh barang anu miboga anu dipercaya miboga khasiat pikeun kahidupanana. Nah, ieu teh jimat bisa nya apa teh bisa jadi jimat. Ayeuna mah dipercaya bisa boga manfaatna. Ngan baheula mah jimat teh kana kagaiban unsur gaib. Misalkan jimat teh pikeun supaya awe resep mun lakinya bapak baheula teh supaya carita macam-macam awewe baheula ieu mah. Tapi da ayeuna mah henteu nya. Ayeuna mah cukup mau mobil Pajero jika nanti awewe ge nyalampeukeun. Terus misalkan jimat supaya beunghar bisa eta teh. Terus nanti Jimat peranti budak gering ka aya. aya naon tah? Aya. Anu saking kaki ini Pak lagi kalungkeun ke bodas. Sila teh naon eta? Eta teh isina teh pas kertas aya haraban. Biasana mah ti paparaja tapi ustaz. Aha. Yang pihak budak anu biasana ogoannya. Beringan nya. Tuh eta mungkin orang lembur gitu. Iya kita lihat. Orang Cianjur. Wah, mantap. Ayo dipakai kan nya. Tuh, hari ini kita misalnya itu jarang kok teu kana itu. Kadang dia suruh ayah, dia semua juga orang tua tahu, orang tua paham, ya, keparis. Gak baik. Tapi iya tuh berbagi pengalaman. Sri boga jimat biasanya ianya. Terus lamun nu pedagang jimat teh aya dina dompet. Makanya kadang-kadang orang sok manggihan dompet di WC-nya. Sabab simpen si dompet teh da ulah teh diompolan. Ulah dibawa kompol, ulah dibawa kacai apa namanya, komo berat pencenan jadi hasiat kita bisa turun. Eta makan tadi kusabab dipercaya boga hasiat jadi dipusti-pusti. Da ayeuna mah dengan perubahan zaman anu disebut HP anu jimat. Atana pisur tadi Sri mah ngajimatan. Bapak oke kembali ke rumah tangga di jimatan. Ku kolot teh piring jimat nate nu hiji mah mere TV. Jadi kolot nu ieu mere naon, kolot nu ieu mere naon. Tah ieu mah ngajimatan. Sok kitu. Jadi supaya lebih loba lebih luas lah gitu nya pakaian teh mereka. Supaya rupa-rupa lah. Tah eta jimat. Geus sanesna. Yok, mangga. Sewaka mah ieu mah dina aturanana. Nah, bertugas sewaka, cik. Nah, sewaka teh mantap. Eta mah istilah nu bener-bener aya dina secara uniknya. Saha namina teh? Iya. Saha namina teh? Hah? Yuni. Terus nu bade ngawaler? Mutia. Ku bapak Sirian. Ros naros kudu aktifnya. Ya, si Sri halus tadi harusna bere punten bapak leuwih. Mau aktif. Terus Kalau saya bayaran jumpa tinu ngandung kaparaji supaya gimana lahir kita lancar besek. Bisa ada juga orang lemur unggul ya pak. Nah, kosongnya biasanya bayarnya kunaon? Uang pangan unggul. Ari osok acis, ayeuna mah acis sebenarnya baheula mah aya ku beas. Itu bedanya aya nu bakaka, ieu orang lembur oge digana mah. Nah eta teh sewaka merek aya bisa oge ku hayang anu hirupna keneh. Bisa. Lah eta salah bisa. Eta mah biasana mun hayang dijebak keur ubat. Eta mah syarat-syarat sih. Tapi lamun misalkan nu biasa-biasa mah terus sih. Bakak biasa. Da si
maparaji teu baheula mah teu bisa aya duit atuh da. Zaman baheula pisan zamannya baheula mah da susah kan duit teh. Nu aya we di mana misalkan hayal ku beas eta sewaka teh nya fungsina mah nya salianti kitu sewaka teh pikeun mayar ibaratna urang mah buruh jeung si maparajina ya jika mah eta mangga nu nembe dituliskeun dina KPD-na janten dikerjakeun nya ku hidup ayeuna wakosna rada sedap deui dina istilah-istilah anu eta dituliskeun ke harti-hartina terus dina analisisna ya ku apa dibere nya cara analisisna ieu urang wakosna tapi aktif alhamdulillah dia nya nah hidup besian KPD dia dina analisisna supaya siapil da heset itu bapak dibere panuntunna analisisnya si teh kudu 5W itu hanya lamun cek bahasa Inggris lah eta no lamun cek bahasa Sunda di bahasa Sundakeun aya dina naon saha di mana iraha kunaon kumaha tah ke patarosana bisa jadi kieu tapi hidup bangga bilih bade benten tapi kedah dipertanggungjawabkeun misalkan naon ngaran tradisi nu dibahas teh eta kudu ke analisisnya anu jadi dijawabnya ke analisis ieu teh anu dibahas dina teks teh nyaeta ngaranna bla 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 paragraf ada kalimatkeun minimal gitu jadi ke dina analisisna ke jadi paragraf saparagraf atau 2 paragraf dimasar kana faktanya anu ieu 5W1H saha nu ngalakonanna kan hidup teu bisa kieu nu ngalakonan nu utama apa utamana teh nu ngandungna carogena cuma peraji dan saja mah bobotong nya nah gitu nu tokoh utamana mah itu tapi nu paling utamanya apa nu ngandungna kan terus di mana dilaksanakeunna misalkan di buruan aya di bumi mah mungkin kan rujit benernya budaya saya nu diawurkeun terus iraha dilaksanakeunna biasanya tanggal sabaraha pas iraha di bulan naon gitu kan terus kunaon alasan dilaksanakeun sabab kudu anu kan hidup oke paham gitu ya terus kumaha cara ngalaksanakeun kegiatanna prak-prakanna kegiatanna tadi kan pasti contohkeun salah sawios ngeunaan dina video itu prak-prakan anu sabenerna mungkin di beda jeung hidup di lembur hidup ngeunaan 7 bulananna mangga saros tadi ieu mah aya nu lele aya nu belut da intina mah sami belut lele oge da supados leueur sebenarnya simbolisasi nama supaya si leueur kan biasa nama nu paling pokokna mah dina belut tapi pilih misalkan hese belut geus lele nu aya meunang erek pulau emas meunang erek kudu 1 miliar gimana tuh ya asa mungkinnya nah eta mangga dianalisis terus aspek kabahasana anu tadi kan nu kadua teh istilah-istilah tadi seperti tembus weteng babarin tafsirkeun hidup istilah-istilah tadi nya tafsirkeun dumasak tah pilah heula dina bukuna aya dina kamus tadi kan aya benten cenanya jika naon oh nya bagi we heula kelompok 3 kelompok kemari bapana nyanakna mung 4 3 kelompok nya kadina kanggo kieu we nu ieu ka dieu itu dia mah nya dia kapok kerjanya nah ya itu cekap bener nah itu nya jadi bagaimana itulah di komputer hijian sok tiluan kita biasa rada ngerekep hartoskeun dumasar kamus istilah-istilah nu nu dituliskeun ku hidup terus ke tafsirkeun oh cek bapak kan tadi gitu jadi tafsirkeun dumasar karena kabudayaan anu bahasa benerna kumaha sih ya cek mangga lanjutkeun di dina katanya eksekutif cok kerjasama ya sama Irwan dia kan dia cok nanau
Tos ya? Ya. Urang bahas deui pamenang kita pengenaan analisis dumasar karena analisis teks nu aya dina ieu cik. Kelompok saha nu bade ngadadarkeun mangga video pilih bade di lareskeun deui bangkuna. Dumasar karena ieu sano nu bade nerangkeun anu pamendakna ngeunaan eusi heula. Dok. Analisis sih. Digana nuru eta pinuh digana eusi naon we cik. Dina naon heula? Naon? Naon mengarang kegiatan nu dibahas teh eta tradisi Sunda mangsa kakanyungan 7 bulan. Ras kaduana nya sok. Saha ngalakonan kegiatan tradisi teh nyaeta maparangi nu ngandung sareng suamina. Suamina bahasa Sundana naon? Salaki. Nah, salaki eta nabi. Oke. Dilarkeun aya benda nya kan kelompok ieu mah. Nu benda kelompok saha ieu oh sok katiluna naon di nya kelompok is kan analisis eusi tadi saha? Gimana dilaksanakan kegiatan tradisi teh di luar atau di payudan ini? Di lapak pernah tuh? Biasa nama ya di buruan ya. Untuk nyewa gedungnya. Tapi jika ada menang tuh lamun di gedung, menang lamun bukan duit yang nyewa nama. Jika ada gitu tak. Terus iraha biasanya waktu kelakuan anak teh si kayak benda jika nanti rata benda biasa pas 7 bulanan kan biasanya tentang tetapi waktu untuk kumaha tanggal 7 biasa tanggal 7 dina bulan Hijriah teh bulan naon Sapar mulun gitu itu paham nah ya tapi emang kita paham naon Muharram Sapar mulun Jumadil awal Jumadil akhir nah biasa gitunya nah terus biasa siang atau tapi wangi tapi wangi menang tuh tiris karunya menang maupun dagan tiris gitu. Tapi bisa aya jadi pamali nah ya sabab ketika aya oke anu ya urang membuka kegiatan lagi boga waktu lagi wengi nah gitu kan terus anu salajengna nanti kunaon naon pangna eta dilaksanakeun ada kepercayaan naon di dumasarkan kepercayaan naon pados naon lah minimal aya nu kelas kelompok itu tuh ini kunaon pangna kegiatan dilaksanakeun teh kajawab teh sok atuh sing nyarios yuk sing bentes saksa bade kunaon pangna dilaksanakeun paling awalan
kelompoknya ya mah di luar lamun saya ngelawalan pas ya masa karena spesial edition spesial edition aya nu biasa ya mah lagi dina tekstil ge kirang ieu tapi dasar karena pengalaman sapopoe hidup. Tahun pangna kegiatan tradisi dilaksanakeun. Di Sri euy. Pun tadi ditor kelompok nah teu ngawal kan Sri. mulai Naon pangna kegiatan tradisi 7 bulanan dilaksanakeun. kewajiban aku Pak. Kewajiban. Enggak masalah teh kalau kitanya mampu boleh dilaksanakan. Cik pakai bahasa Sunda rada digeser teh channel. Upami orang mampu biasa dilaksanakan, upami teu mampu cukup biasa didoakeun sareng keluarga. Upama mampu bisa dilaksanakan. Pikeun tujuan dahan apa ya hasilna kali ini mah ngariah-riah kabungahan tapi kan nyodakohan nya terus ngabagi kebahagiaan untuk kandungan ku cara nyodakokeun sebagai rezekina tapi geus diatur disetaker ya kudu ya 7 bulanan mah kudu ku rujak hampangan gitu tah maksudna jadi nyodako mah tetep ya ngan dia mah jangan bedakeun ciri nah ari 7 bulan mah ku rujak nya nya tadi syukuran pada intina mah tetep syukuran kunaon pangna syukuran 7 bulanan ngan aya tradisi-tradisi di sanesna di mandian terus di kumaha dan eta prak-prakan mah tidak pokoknya aya nu terang teu tinggal biasa di ieu nya terus anu kumaha prak-prakanana jika nama resek teu nomor genep eta kumaha prak-prakan dina kegiatanana Tadi mah tinggal teh didoaan, nanti dilus-lus. Nah, terus diguyur atau dimandian. Ngangge 7 kali diguyur ngangge samping 7. Terus kelapa dimasukkan ke ditulisnya teh eta teu kaburu ya sok biasa tapi minimal tos emotnya dina emotannya tapi jadi si video teh nyerep tak kadinya terus kelapa disajikan 7 kali aya nu ditampan aya nu teu terus belum dia sami disajikan 7 kali atau badeku lele badeku lauk terus kalau panate di gambaran Arjuna atau naon terus ya bade Arjuna Subadra bade Ramasinta bade bebas kumaha kepercayaanna terus berarti terus dibelah nya dibelah terus sebelah caroge dibelah caroge terus tadi caroge kandina dialungkeun eusina teh aya sapuratina tan tujuna sareng acis jadi nyawerkeun ya bisa pahamnya geuningan adu masakan ieu aya benten sih kayak benten ya nah eta oge kitu ya janten kumari waktu sekedap disep perkawis eta pamendak hidup teh nembe kumaha prak-prakana aya dina video tinggal dituliskeun anu teu acan perang biasa ditinggali kan ku bapak dibagikeun share nah teras oge sagede teh eta di lingkungan hidup kan sok aya kegiatan eta praktek kenal eta harus maksudna kumaha ya teksna mah dia mah pengajaran teksna tapi kegiatan mah dilaksanakeun nu aya di bentuk sewang-sewangan terus dina adegan basana ku hidup kapendak teu bentenna antara jeung nya
Nah dina teks eta teh kedah kan bapak masuk rada cerewet nya ngeunaan jeung kumaha ngabedakeun jeung teh kadang-kadang udah teh pabaliut ngeunaan jeung teh. Tah jigana teh sekadik jigana meureun aya tapi sakamampu bapak mah ieu teh teu aya sih ngabeda itu salah gitu nya. Di mana mah dicurahkan mah teu lamun pake lah apa sih ieu mah nya. Terus diksina sabenerna mah diksi tebus weteng bisa sebetulnya namanya tebus teh gak ganti tapi terus weteng teh jerokan heula bisa teh ganti jadi wadah teu nya teu sabab ari wadah mah ngorbankeun tapi ieu mah tebus teh ku cara merek sodako lamun seperti ngawadalkeun mah itu gagantina misalkan nyawa jeung nyawa itu wadal sepertos lamun dina Islam Nabi Ismail nya eta teh bade dikorbankeun diwadalkeun sangat digantos ku domba tanapi sapi lamun tanapi lamun diarang ku onta eta teh bahasa urangna diwadalkeun tapi lamun bahasa Arab mah kurban teu naon tapi ieu mah ngomong bener masalah nyodakohan teh ku alat misalnya eta ku alat tadinya jangan dengan ya aya kecap kantetan dan sebagainya di penting tanya nulisin antara di oke aya di tesnya kebiar karena sebenarnya dengan PowerPoint lainnya bapak tekan ngomong masalah ieu tah ieu nembe terus dibahas naon ngaran kegiatan saha ngalakonan kegiatan jika ini benten jeung pamandang bapak ngeunaan eta analisis eusina sami wae ya teras pamis sami ya bapak dibagikeun ya soal nah mananya oh iya hapus dina learning sok eusian learning na kanggo nguji namanya kan keamanan karena tadi tos di pasien acuan kalau pengelarian heula dina iya ya dina grup langsung rumput dina grup naon sih 15 ya? Nah sok kesian 10 menit otosna tes formatif
biasa engke langsung bakal ditinggalkeun disertnya pami emang biasa aya kegagalan tadi ngoprek hilap deui passwordna dina Google Form-na janten teu buka jawabanna tuh. Padahal kami ieu mah langsung ini teh aya. Tapi yo ya lagi waktu share kayak ditinggal hasilna. Kayak di-share langsung saat dari panggungna sanu nu telus tapi lama misalkan telus berarti aya remedial ya. Oke. Itu aya nu ditaruh sini dengan pembelajaran dia. Ya, sapuk saya digana paham teu pahamna bapak tesan enal tapi anu tesan nyimpulkeun sok saha anu bari nyimpulkeun dina pembelajaran dia. Namanya tadi teh nu dibahas teh pembelajaran teh acuk bangga acuk eueuh sina acuk nih yok banget gitu sama dengan 7 bulan. Nya iya sulasi isip. Iya, sok kata saat pada namihan. Mangsa kandungan 7 bulan, saudara. Terus? Enggak, bro. Eta mah minggu kamari, eta mah ngabahas rasana. Tapi iya tadi dibahas. Terus kalau diajar teh, ya iya analisis. Sina teh naon wae? Ya, dembe pasti caritakeun sok bahas deui. Kan nyimpulkeun. Jadinya aya nyokok kana ieu, aya 2 aya disebut sina tetep aturan jeung prak-prakan dina kegiatan 7 bulanan teh. Terus ditunjang oge ku alat-alatna dijentrekeun, alat-alat anu dipake nya gitu. Aya terus istilah-istilah anu nyangkaruk tah. Aya istilah seperti tebus weteng nah bet aya tebus weteng tafsirkeun hidup teh gitu kan. Ya. Tebus teh ganti weteng teh anu jero kandungan tafsirna nah sabab dipake kieu ya. Toh, sapuk kitu na. Paham ya? Tos langsung kembangkeun deui LKPD-na. Sok kapayun di estafet. Dinamian kan? Dinamian udah atuh. Dinamian teh lah karak beunteun teh. Ieu ya. Top. Optimal wae lah, paham lah. Ya, berat. Oke, jadi bentuknya tos pengajaran tos PC ya. Ayeuna kusababina biasa dibuka hilap di password jeung ngoprek teh tadi teu buka bisi hancur teh emailnya. Kumaha Bapak ngajar tadi raosan teu? Raos itu atau lieur, menglieur ya. Tapi bae lieur wajar berarti manusia normal, lieur teh normal. Berarti kudu lieur, aya mun diajar mah kudu lieur. Tapi bisi kacang teuing dan rambutna terapi kom jeung aya bisa para rubuh. Bisi mangga kanggo koreksi kapayuna supaya langsung bisa interaksina langsung saya gitu ya. Sok mangga pilih aya nu bade masukan. Tahu akan tesnya kapan? Ya. Terus media kumaha? Kumaha ieu mah aya nu posisian kadang nama ku naon teh? Ku fokus tapi fokusna nu jadi algo ku kelasane janten manfaatkeun teknologi nu aya digedos lah ku TV tapi masih kene fungsina masih bisa bikinnya ya gitu. Salajengna mangga
hidup enjing minggu pagi praktekna engke di-sharekeun dina grup nya. Bapak teh nuju ngemut-ngemut bade ngadamel infografis atanapi video nonton video seperti tadi mak tadinya aya nu jangan paraji aya nu engke lah Bapak tos kelas ieu diemutan dirarancang deui bade ngadamel infografis atanapi bade ngadamel video seperti mak tadi gitu terus 7 bulanan tadi aya nu ngeureud ya jigana kedah disaluyukeun sareng kemampuan hidupnya beunaan eta mangga diaos deui di learning materina dina sumber-sumber nu sanes pados ngeuyeban kanggo kegiatan sanesna teras ulah hilap nya hidup teh maca dina naon teh sumber teh pilih aya nu taroskeun mangga di grup WA urang di grup kelas urang ku Bapak di-sharekeun perkembangan atawa pilih bade naros perkawis materi dina pengajaran dia anu teu paham secara nyalira mah bae WA we kitu tah nya sarta cenah tutup panggung saya ngadu adi sa nu bade penurul deui atuh nu sanes Nurul deui ini alim deui nya nurul deui nya sok lah bios lah enggak ngadu adi Tertancang muli kamu doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ku Bapak dipungkas pengajaran ayeuna ku ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam